Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa awdahtuhu bitarajumi. Wa awdahtu sareng ngajelaskeun abdi hukana itu kitab bitarajumi kalawan penjelasan bil fasli tur kalawan make pasal wa ghairihi sareng salianti itu pasal iqtidaan karena turut tumut bi kitabillahi kana kitab Allah ta'ala mahalur Allah fi kaunihi dina kabuktosanana itu kitabillah mutarjaman eta anu dijelaskeun mupassalan tur anu dipasal-pasal suaron-suaron tegesna make surat atau di surat-surat. Wali annahu sareng karena sayaktosna itu kaunihi mutarajaman mupassalan suaron-suaron ab'athu eta anu leuwih ngabangkitkeun eta anu leuwih ngadorong leuwih ngamotivasi alad darsi kana ngadares wa tahsili jeung hasilkeun ilmu minhu tina itu dars wa hamtu sareng nyisipkeun abdi fihi dina itu kitab Kasifatus Saja paslas siami kana pasal tentang puasa. Janten kan dina kitab Safinatun Najah mah kitab asalna teu aya pasal khusus siam. Tah dina Kasifatus Saja mah ku Syekh Nawawi disisipkeun pasal tentang puasa. Insya upami ngersakeun insyaallah Gusti Allah taala mahalur Allah. Naon tujuanna liyazida karena yen supaya tambah-tambah naon annaf'u kamanfaatan alal awami ka jalma anu awam bi aunil maliki kalawan pertolongan dat anu maha ngamilik anu maha ngaratuan al alami tur anu maha uninga wa ja'altu sareng ngajantenkeun abdi hu kana itu kitab kahayatil matni kana sapertoskeun tingkahna matan ma'syarhi sartana penjelasan pil musabaqati dina pada silih sambungan. Kan ieu teh Kasifatus Saja teh sarah penjelasan sanes hasiah tetapi bentukna jiga hasiah dalam arti antara matan jeung penjelasan teh nyambung henteu dipisahkeun kan upami ningali Syarah Ibnu Aqil mah beda matan di kurungan heg ngaberebet si penjelasan teh tah ieu mah disambungkeun henteu dikitukeun. Naon tujuanna lituwafiqo karena yen supaya metukan naon suratul far'i bentuk cabang atawa rupa cabang eusina kitab Kasifatus Saja suratal asli kana bentuk asal eusina Safinatun Najah. Fa inna sartol murafaqati karena sayaktosna syarat ngabaladan syarat ngahubungan al muwafaqatu eta muwafaqah metukan nyarwaan nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya hu ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah tabaraka tegasna maha suci Allah wa ta'ala sareng mahalur Allah ayu ayina kana ieu nulungan Gusti Allah nah ka abdi sadaya ala ikmaliha kana nyampurnakeun kana itu Kasifatus Saja wa yuyassira sareng kana yen ngagampilkeun Gusti Allah al asbaba kana pirang-pirang sabab fi ibtitahiha dina ngawali kana itu Kasifatus Saja dina ngamimitian kana itu Kasifatus Saja wa ikhtitamiha jeung dina nungtungan kana itu Kasifatus Saja
Wa mahamala jeung teu aya beban ni ka abdi ala jam'iha kana ngumpulkeun kana kasipatu saja ila rojaun anging naon ngarep-ngarep dakwata rajulin kana pangdoana hiji jalma solihin anu soleh yantafiu anu bakal ngalap manfaat itu rajul min hatina itu kasipatu saja bibas alatin kalawan samasalah paya udu tuluy kembali naon naf'uha kamanfaatana itu kasipatu saja alayya ka abdi fi qabri di kuburan abdi li hadithi idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ilaih karena aya hadis anu neme idza mata di mana-mana parantos maut sa ibnu adama keturunan Adam tegesna manusia in qata'a maka narima terputus naon amaluhu amalna itu ibnu Adam illa min thalathin kecuali tilu sodakotin jariyatin tegesna kaiji sodakoh jariyah au ilmin atawa ilmu yuntafa'u anu dialap manfaat naon bihi itu ilmu awaladin atawa hiji budak solihin anu soleh yad'u anu ngaduakeun itu walad lahu ka itu ibnu Adam wa ana bari ari abdi wa in kuntu sareng sanaos kabuktosan abdi lastu eta sanes abdi ahlan eta anu ahli lihada sya'ni kana ieu kalakuan wal hali sareng tingkah qasadu eta ngamaksad abdi atasabbuha kana nyarupaan birrijali ka pirang-pirang ulama ka pirang-pirang musannif. Jadi ieu kata wadoan Syekh Nawawi cenah sok sanaos abdi sanes ahli dina bab ngarang kitab tapi tujuan mah hoyong tasabuh nyarupaan kasaha ka para ulama ieu mah kata wadoan anjeunna. Naon tujuanna li afuza karena yen supaya bakal bagja abdi bisuhbati ku ngarencanganana abdi iyahum ka itu rijal lima karena aya katerangan waroda parantos kawarid itu ma fil khobari dina hadits man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum tegasna hadis anu neme man ari saha jalma tasabbaha nyarupaan itu man biqaumin kahiji kaum bahwa mangka ari itu man minhum eta tetep di sebagian itu kaum wa aradtu sareng ngamaksad abdi al gauso kana titulum kana tenggelam fi mahabbatihim dina mika cintana ka itu rijal ka ulama liuh syaro kana yen supaya dikumpulkeun abdi ma'ahum sartana itu rijal di haditsil Bukhari karena ayah hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari yuhsarul mar'u ma'a man ahabba tegasna hadis anu neme yuhsaru bakal dikumpulkeun saal mar'u seseorang ma'a man sartana jalma ahabba mika cinta itu mar'u ka itu si iman wayan bagi sareng penting liman pikeun jalma waqafa tumiba itu man ala hafatin dina hiji ka saliruan kasalahan naon ayus liha yen ngabenerkeun itu man ha kana itu hafwah ba'da ta'amuli dina sabada mikir-mikir. Jadi tatkala urang boga kasalahan cenah kudu dibenerkeun ngan dibenerkeun teh sabada di pikiran mentak upami meuna kalepatan dina channel ieu mangga komen teu kenging isin-isin gitu da abi ge nuju diajar teu niat ngawuruk ieu mah. Nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Gusti Allah naon ayyub dila yen ngagentosan Allah halana kana tingkah abdi sadaya ila ahsanil ahwali kana pirang-pirang tingkah anu pangsaena wa antaja'ala sareng yen ngajantenkeun Gusti ya iltifat tina domir goib kana domir mukhatab wa antaja'ala sareng yen ngajantenkeun Gusti na ka abdi sadaya mimanti sebagian jalma tas'a neangan ilaihi ka itu si man saha annasu manusa li akhdil ilmi karena rek ngaos
la li hududid dunya, lain karena pirang-pirang bagian dunia, alfaniyati anu ruksak, wa ayyumati'a sareng yen nyenangkeun Allah na ka abdi sadaya binadri ku dikersakeun tiasa ningali ila wajihi kadzatna Allah al-karimi anu maha mulya fiddari di daerah al-baqiyati anu langgeng, tegesna lebet ka surga. Qala parantos nyarios al musannifu musannif Syekh Salim bin Sumer rohima muga ngarohmat huka itu musannif sallallahu Gusti Allah taala mahalur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.